Wa ilmun nujumi sareng ari ilmu nujum, ilmu perbintangan gini kan. Ilmu perbintangan teh sok aya gini ngadina majalah bari teh mah dina naonnya gitu. Anu nyaritakeun bintang-bintang mun lahirna poe Minggu naon bintangna, lamun poe Senen naon bintangna, lamun Salasa naon bintangna, lamun Rebo naon bintangna, sok aya gitu kan? Aya. Lamun Kemis naon bintangna, lamun Jumaah naon bintangna, lamun Sabtu naon bintangna. Aya eta teh dina eta teh. Eta teh memang aya ilmu nu kitu teh ti ditu tibeh ditu oge. Gitu. Ngan masalahna rek dicaritakeun kumaha hukumna di dieu gitu ari ngaran ngaji atawa neangan ilmu perbintangan. Balik deui wa ilmun nujumi sareng ari ilmu perbintangan bimanzalatil marodi eta sadarajat atawa seolah-olah gering. Jadi ngaji ilmu perbintangan mah sarua jeung gering gitu. Gering. Anu gering kumaha? Teu sehat anu gering mah. Jadi ulah hayang we da eta mah gering gitu. Ulah hayang ngaji ilmu nujum mah gering. Malahan ngaji ilmu nujum mah berarti kudu ditambahan. Oh iya we memperdalam ilmu nujum. Ya orang lahirna teh poe Salasa, berarti bintang teh Leo. Leo tah lamun Leo teh mun rek usaha ieu kudu ka mana? Lamun rek dagang kudu dagang naon? Eta teh aya nepi ka dinya eta teh. Lamun jodohna kudu kanu poe naon tah. Ulah kanu Salasa deui lantaran kita cenah diadu. Jeung loba-loba deui sok kitu biasana. Tatina ilmu perbintangan. Ulah eta teh diaji gering euy. Fata'allumuhu haramun tuh ngajina ge haram. Haram tuh menang diaji nu kitu mah. Li'annahu karana sanyana ilmu nujum eta yadurru bakal madaratkeun jadi madarat eta ilmu nujum mah. Walayan paujeng moal manfaat. Ari ilmu nujum mah matak madarat. Sabab engke teh lamun rek dagang itu arek punya neangan jodoh atau warek ieu teh pasti ngarujukna teh rujukanna teh kana eta kana ilmu perbintangan kana hitung-hitungan gitu. Teu meunang kawin poe anu, teu meunang dagang poe anu. Jadi engke teh akibatna teh nyangka goreng kana poe gitu. Padahal cek kuring ge teh kamari diulang-ulang. Anu teu meunang berangkat teu meunang lelempangan mah dina poe Sabtu wungkul. Itu dari poe nu sejen mah eueuh nu teu meunang. Poe Sabtu mah teu meunang bisa dicarekan ku nu bogana cek kuring ge. Jadi engkena akibatna ari ngajikan aya mun kitu mah bakal nyangka goreng nyebut goreng kana hiji poe gitu. Lamun misalkan cek petunjuk ilmu nujum teh ulah Salasa mah lain bagian anak lain bagian eta mana mah kudu initna poe anu poe Jumaah poe Kemis gitu. Engke teh bakal imbasna teh bakal nyangka goreng kana poe poe Jumaah ning goreng keur urang mah tuh nya. Sedengkeun Allah henteu nyiptakeun poe anu goreng Allah. Kabeh oge poe mah halus. Ngan di antara anu alus eta lagi deui kabeh poe oge nu tujuh teh alus. Ngan ceuk Allah aya di antara anu tujuh teh anu pangalusna anu panghadena nyaeta poe Jumat. Inna yauma jum'ati sayyidul
ayyam hajjul fuqara'i wa idul masakin al khutbatani fiha maqamu rak'atain minaz zuh jeung saterusna eta kusaha sok dibaca teh kitu ku muroki dina jumaahan hartina teh inna yauma jum'ati sayyidul ayyam sanyana poe Jumat teh rajana poe gitu sehingga hijau pukoro pikeun anu pakir mah anu teu kaduga ka ditu nu teu boga ongkos keur ka Mekah gitu dina Jumat teh ibadah dina poe Jumat teh sarua jeung naik haji gitu. Wa idul masakin jeung pikeun anu naon mah pikeun anu miskin mah eta sarua jeung lebaran itu. Naon bedana ari fakir jeung miskin? Naon cing? Ari miskin mah boga pemasukan, boga pencaharian, ngan teu mencukupi besar pasak daripada tiang. Ari miskin mah pagawean mah boga, keahlian mah boga. Ngan kebutuhanana leuwih gede daripada pemasukan eta. Ai pemasukan mah ngan saukur menang 5.000 sapoe gitu. Ari kebutuhan 100.000 eta teh miskin. Ari fakir mah pagawean teu boga gitu. Kebutuhan gede pagawean teu boga gitu. Teu bisa usaha eta fakir. Nah, ari Jumaah teh nilaina teh pikeun pukoro mah sarua jeung ibadah haji. Pikeun anu fakir mah Jumaah teh ibadah Jumaah teh sarua jeung naik haji. Naik haji gampang. Lamun aya randa anu hajah maka mau kawin we langsung naik haji. Lain naik haji munga haji munga haji anu hese mah itu ka Mekah. Ulah eta sabab loba contoh anu pemuda kawin ka anu kolot ka nini pedah beunghar malah haji gitu. Tilalila umurna eta teh do. Naon sabab ngenyotan wae susu kadaluarsa. Guys, inna yauma jum'ati sayyidul ayyam hijul fuqara'i wa idul masakin tuh. Ari poe Jumat teh pang alus-alusna poe. Lain goreng nu sejen teh tapi pang alusna di antara anu ralus gitu. Nah, jadi lamun sejaman sok ngaji ilmu nuju mah bisa jadi engke ngagorengkeun kana hiji poe hiji waktu gitu. Da kitu teh apaan? Cek ilmu perbintangan mah lamun poe anu ulah sok anu gitu. Tah anu mataksial teh anu poe anu gitu. Yes. Jadi kumaha? Pata'alumu teh haramun sabab bisa jadi madarat jeung moal manfaat. Gitu. Sedangkan wal harabu sareng ari kabur min qadaillahi ta'ala tina qadana Allah pamasti Allah di zaman ajali wa qadarihi jeung qadarna Allah gitu. Terjadi ayeuna di alam dunya ngana teh qadar. Qada mah catatan Allah si A poe
salasa bakal cilaka eta kodo dituliskeun ditu nya pamasti. Nah, terus we nya ayeuna teh pas poe salasa teh pas poe rebo teh cilaka. Nah, itu kok qadar. Arti tak? Ari kodok mah tulisan Allah di zaman ajali pas Allah mastikeun si eta teh di poe salasa misalkan bakal cilaka. Itu eta kodok ngaranna. Terus terjadi poe salasa si A cilaka teh eta teh kok qadar. Jadi moal bisa wal harubu sareng ari ngaran kabur hartina nyingkahan init ngajauhan tina qadana Allah taala jeung qadarna Allah taala ghairu mumkinin teu mungkin jalma bisa lari tina qada jeung qadar. Mah bisa da geus aya catatanana. Jadi itu teu mungkin payam bagi atuh penting atuh peryogi likulli muslimin pikeun sakur jalma Islam naon ayastaghilla yen katunggul ya kulli muslim fi jami' awqatihi dina sakabeh waktuna kulli muslim bi dzikrillah taala ku dzikir ka Allah taala ku sabab ari jalma moal aya nu bisa lari tina qada jeung qadarna Allah taala maka penting pikeun setiap pribadi muslim katungkul ku dina sakabeh waktuna katungkul ku dzikir ka Allah taala ku eling ka Gusti Allah taala. Jadi balik deui. Sabab ari jalma moal bisa lari tina qada jeung qadarna Allah apana keur ngaos kitu. Sabab ari jalma moal bisa lari tina qadar jeung qadana Allah maka penting pikeun setiap pribadi muslim katungkul dina sakabeh waktuna ku dzikir hiji tah. Jadi kudu loba dzikir hartina eling ka Allah. Kade ulah dihartikeun aya dzikir teh kitungku kudu kitu. La illallah la illallah. Lain kitu wungkul aya dzikir teh gitu. Eta oge termasuk dzikir. Eta oge termasuk dzikir, afdhalul dzikri pan. La ilaha illallah. Hiji kudu katunggu ku dzikir, kudu loba dzikir. Adu kadua wa doa jeung kudu loba doa. Dua jeung dua opat. Di mana opat jeung opat dalapan. Dalapan jeung dalapan 16. Gitu. Hiji dua jeung dua opat di mana geus ngadoa sok menang berkat. Opat jeung opat dalapan di mana geus menang berkat. Bisa mawaraban pamajikan. Dalapan jeung dalapan 16 di mana geus paraban pamajikan beuteungna sok teu teas. 16 jeung 16 mah 32 di mana geus beuteung teas mah bisa ngiriman mitoha jeung saterusna. Nomor kadua teh kudu doa. Kudu loba doa. Wa tadarrui jeung kudu loba DP handap asor bersahaya. Kudu loba DP handap asor bersahaya ke Allah. Itu menandakan seorang hamba butuh ku Allah. Gitu. Wa tadarrui teh DP teh handap asor ke Allah. Wa qiraatul Qur'ani ka opatna maca Qur'an. Wa qiraatil Qur'ani tanya kudu loba maca Qur'an, isuk-isuk maca Qur'an, sore-sore maca Qur'an, tengah peuting maca Qur'an, tengah poe maca Qur'an. Cinta Qur'an cenah geuningan. Ya.
Terus wasadaqati jeung kudu loba sedekah ad-dafi'ati anu matak nolak lil balai kana balai. Ari ngaran sedekah teh saur Kangjeng Nabi ge tadfaul bala matak nolak balai. Itu. Dina salah sawios hadisna hadis sahih Kangjeng Rasul ngadawuh kieu teu pati-pati hiji jalma hirup isuk-isuk maka eta jalma teh dibarengan ku dua malaikat. Lamun eta jalma ngaluarkeun sedekah infak jeung sajabana maka cek malaikat anu hiji teh Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hartina nun Gusti malaikat ka Allah ya mah ngadoa. Mugi Gusti masihan ka jalma nu nganapahkahkeun hartana khalafa kana pangganti. Itu doa malaikat eta mustajab ngaran malaikat mah pasti diijabah dikabul ka Allah. Jadi ngadoana teh kitu. Gusti mugi Gusti masihan panggentos ka jalma nu nganapakahkeun hartana. Itu. Lamun ternyata isuk-isuk teh henteu daek sedekah padahal mah duit mah nyekel padahal anu pantes disedekahkeun mah aya. Maka nyarios malaikat nu hiji teh Allahumma a'ti mumsikan talafa. Gusti muga-muga jalma anu nyekel pageuh kana hartana teh tah diruksakeun cenah. Malaikat teh ngadoana teh kitu. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi didoakeun ku malaikat sina ruksak. Nah ruksak hartana, nah ruksak jelemana. Allahumma nun Gusti a'ti mugi masihan Gusti mumsikan kanunahan hartana talapan kana karuksakan tuh. Auzubillahi min dzalik. Jadi kudu sedekah teh, kudu daek sedekah teh. Kanjeng Nabi ngadawuh ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka sanajan walau bisyikki tamratin sanajan ku sabelah korma. Hartina mah kudu sieun ku neraka sanajan ku melalui sedekah sabelah korma. Jadi sabelah korma ge berharga lamun orang niat bener-bener niat sedekah mah. Komo deui ari lebih daripada sabelah korma mah. Naon hargana di urang mah anu ngadahar acan aya sabelah korma gula golernya. Najan hiji ge korma gula goler mah moal didahar. Artinya sekecil apapun eta lamun orang niat sedekah bisa matak ngajauhkeun tina neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka sanajan melalui sabelah korma. Tuh. Terus, jadi ai sedekah teh tadfaul bala. Matak nolak balai, ngajauhkeun balai. Aya kisah gara-gara dina kitab naon tanya. Di padang mahsyar keur digiring ku seuneu, kana di padang mahsyar teh dikumpulkeun teh diriung ku seuneu amih ngumpul. Gitu. Jadi di lingkari ku seuneu ngumpul. Tah eta teh seuneu teh
kajaman udara mah geus hayang nyantok. Padahal can waktuna di arah masar madangke di itu waktuna mah di mana? Di neraka can waktuna. Itu. Ngan eta aya ibu-ibu cenah anu ngepret sapu tangan. Sapu tangan. Aya sapu tangan teh lampe dikepret-kepret gitu tah kana itu teh, kana seuneu teh. Tapi seuneu teh ternyata ngajauhan. Pas ditaros teh eta teh naon cenah ibu-ibu anu dipake ngepretan seuneu teh geuningan nepi ka seuneu nepi ka ngajauhan. Abdi baheula di dunya kantos sedekah ku eta ku sapu tangan. Ku kain anu sagede sapu tangan. Tuh. Nah eta sesuai sareng hadis Kanjeng Rasul ittaqun nar walau bisyik tamratin. Itu. Naon nilaina tuh sapu tangan? Sapu tangan saeutik mah bisa dipakai nyen baju, dipakai sarung moal. Artinya leutik tapi lamun bener-bener niat sedekah mantang ngajauhkeun tina seueur neraka. Teruskan wa yas'ala jeung menta ka ieu jalma Allah ka taala ka Gusti Allah taala al afwa kana menta pangampura. Ceuk tadi teh jalma pikeun jalma muslim anu ngaku pribadi muslim jalma Islam penting peryogi katungkul ku dzikir ku doa tadarru katungkul ku ngaos Quran ku sedekah gitu. Saterusna penting deui katungkul sing daek menta ka Allah yas'ala teh menta Allah taala ka Gusti Allah menta kana naon al afwa kana pangampurana Allah itu. Sabab urang teh loba dosa. Ari jalma mah pasti wae loba dosa. Itu komo anu hirupna sisi jalan, nangkring di sisi jalan. Aya nu lewat ado. Si ado teh asa hideung-hideung teuing. Henteu diomongkeun man ngareteg hatena. Aya ado, budak teh asa hideung-hideung teuing urang mana si eta? Aya jelema nu jangkung lewat. Eta jelema teh nu jangkung pisan nya. Jigana ada pantes keur tukang listrik. Misalkan. Aya nu penek diomongkeun. Nah, jelema teh penek pisan nya turunan kate sugan. Eta teh dosa anu teu karasa malodos teu karasa dosa eta teh. Ulah kikituan teh. Tah urang teh penting menta dihampura tina dosa anu teu karasa. Wal afiata jeung menta kasehatan kacageuran. Menta sehat lahir batin di dunia jeung di akhirat. Liyasunahu supaya ngaraksa jalma supaya ngaraksa ka eta jalma sa Allah taala Gusti Allah taala anu balai tina balai. Jadi kudu dipenta do pangampura ka Allah teh. Kudu menta pangampura ka Allah teh tobat artina nyuhunkeun dihampura tina dosa teh tobat ngaranna. Da kakarek bisa tobat samel cenah tina naon. Tina naon. Tobat samel ayeuna tobat hampura Gusti abdi. Ari isuk teh ngalaksanakeun deui we. Tina naon gitu oge asa bener-bener we keur waktu minta dihampuranna cerikna teh. Itu bener-bener tobatan nasuha. Tina naon tobat samel oge kudu loba minta dihampura ka Allah, minta kasehatan lahir batin. Lahir meurna nu kudu dipenta kasehatan lahir teh ieu badan sing sehat. Itu batin hate sing sehat. Ulah beki goreng hate. Itunya ai goreng hate teh sehat. Lain beki goreng hate hayam tapi
begitu cereg hatena gitu kurta gereteg wae aya ria aya sum'ah aya takabur jeung sajabana aya goreng sangka aya hasud saya teh panyakit hate gitu. Jadi nyuhunkeun ka Gusti teh disehatkeun lahir badan disehatkeun batin hate nya di dunia jeung di akhirat supaya ngaraksa Allah supaya ngaraksa kita jama sa Allah Ta'ala supaya menang pangraksa di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diraksatina naon anu balai tina pirang-pirang balai coba ujian itu ujian naon ujianana budug mun santri mah urang mah alhamdulillah eueuh nu budug di dieu mah nya do teu budug teu meni tarik bisa disangka budug henteu nya do teu budug teu zaman aya nama santri budug mah itu teu boga duit itu teh coba wal apati jeung pirang-pirang pancabaya nyuhunkeun diraksa tina karuksakan gitu tina gering penting itu teh wa innaman karana sanyana jalma ruziko anu dirizkian jalma adua kana ngadua oh jadi ari ngadua teh ari bisa ngadua teh eta teh rezeki oge ti saha ti Allah ade balik deui ari ngaran bisa ngadua teh jadi jalma anu daek ngadua teh jadi jalma anu daek tukang ngadua teh eta oge rezeki ti Allah bisa ngadua teh rezeki ti Allah daek ngadoa teh rezeki ti Allah jadi aing ngaran rezeki teh lain nu di dahar wae do lain nu di udud wae lain di udud mah rezeki makruh lain aing ngaran rezeki teh termasuk bisa ngadoa oge daek ngadoa oge eta teh rezeki ti Gusti Allah pamere ti Gusti Allah gitu dalamun teu dibere ka daek mama daek ieu ngadoa gitu. Lamun teu dibere bisa mah moal daek ieu ngadoa jadi kabisa jeung ka daek kana ngadoa teh rezeki kudu disyukuri gitu. Anu insyaallah lamun ngaran rezeki geus disyukuri dawuh Allah wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oh, bakal ditambahan zaman udah bersyukur mah rezeki na teh. Balik deh wa innaman karena sanya nari jalma ruziko anu dirizki ani jalma adua kana daek ngadua lam yahrum etam wa dihalangan iya jalma al ijabata kana ijabah itu jalma anu ngadaek ngadua mah moal hese di ijabah moal dihalangan ijabah doana itu moal dihalangan jalma anu daek ngadua mah terus we ngadua pan man jadda wajada man saja majadda anu qiyang wajada bakal panggih bakal menang seperti aya jalma anu iya anu hayang kawin ke anak raja gitu ngancek raja teh syarat lamun hayang kawin ke anak aing cek raja teh maka kudu mawa inten dua sagede-gede kalapa lain kalapa parudna kalapa nu huluan keneh gitu kalapa sahulu eta santri nu ngadenge man jadda wajada ini teh ka mana
ka pantai kitu ka Pangandaran. Naon? Aing mah hayang inten anu sagede kalapa 2 hulu. Terus eta mah nyukan naon? Nyukan cai laut. Pedah bejana ari ngaran inten mutiara ayana di laut. Ditanya teh anu nanya teh mang teh naon saya eta ning nawu laut. Laut tapisan aing mah lain hayang saat. Nawu laut teh lain hayang saat, hayang inten gitu. Terus we. Gitu. Kusabab eta jalma keyeng gitu, berpegangan kana manjada wajada, maka Allah miwarang malaikat. Tuh malaikat bere jelema nu karunya anu hayangan inten meni keyeng pisan gitu, maka keur nyuk teh can saat laut dan saat daek saat laut nama kasiuk eta pan ku eta ku panyiuk goreh teh alhamdulillah pan bisa kawin ke anak raja tuh da geus beunang syaratna ayeuna mah gitu. Eta man jada wajada tuh. Jadi ari daek ngadu amah gitu. Komo jeung keyeng ngadu anak pasti moal kahalangan ijabah teh. Paingkana mangka lamun aya naon al bala'u balai muqaddaron eta geus dipastikeun yusibuhu bakal ngeunaan ka eta jalma lama halata bari pasti walakin yuyassirahu tapi bakal ngagampangkeun Allah saha Allah Gusti Allah walakin yuyassirahu tapi bakal ngagampangkeun Allah kana eta balai saha Allah taala Gusti Allah taala pergede walakin yuyassirahu tapi na bakal ngagampangkeun kana eta balai saha Allah taala Gusti Allah taala alaihi ka jalma tuh saenyana lamun balai teh geus dipastikeun umpama ieu mah contoh misal gitu balai teh geus ditangtukeun ado peutingan rebo ieu bakati soledat dina tangga umpamana gitu. Tah eta teh geus dipastikeun ti ditu teh geus aya catatanana ti zaman ajali anu disebut naon? Qada. Nah. Geus dipastikeun jadi geus aya catatanana bakati soledat tina tangga malam rebo umpamana. Pasti. Tapi ku sabab ngadua mah Gusti abdi jauhkeun tina balai ceuk sadat teh penting ieu. Penting ieu abdi jauhkeun tina balai Gusti. Itu terus we ado teh ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tina akibat eta ngadua insyaallah bakal ngagampangkeun tina eta balai teh Allah teh bakal ngagampangkeun tina eta balai teh gitu nya arinya nama ti soledat ngan lah teu matakna naon da ti soledatna ge ieu mah itu balai mah tetep aya tapi diringankeun ku saha ku Allah pan geus pasti dicatat di dituna tapi bakal diringankeun balaina kaharte gitu anu tadi nama mungkin umpamana teh mah wah lamun cek sara syariatnya cek kebiasaan lamun disoredat tina tangga teh eta geus potong we gitu tapi emang ku sabab ngadua jadi ku Allah teh anggar teh soredat mangan teu matak potong gitu ngan saukur bocek we lah saeutik gitu itu teh berarti balai teh ringan gitu. Balai tetap aya tapi ringan ku sabab naon urang geus
doa ke Allah, minta ke Allah. Wa yarzuqahu jeung ngarejekian bakal ngarejekian Allah ka jalma as-sabra kana sabar bibarkati doa iku barokana doa. Jeung dikersakeun teh lamun ku balain nu eta keuna teh urang teh bakal sabar. Wah biasana mah ado euy. Lamun seug ti tajong saeutik ge anjir teh cenah. Tajong. Kusabab loba ngadua mah ieu mah. Dikasakeun teh teu loba ngomong. Itu malah innalillahi ayeuna mah nu tadina sok anjir oge. Eta teh ku barokahna doa. Mantap kudu loba ngadoa. Bibarakatin doa Allahumma tuh. Ari Allahumma teh paragi ngadoa. Allahumma inna gitu. Allahumma inna nas'aluka. Tuh aya nu apanya. Bibarakatin doa ya Allahumma illa idza ta'allama. Oh ieu teh keur nyaritakeun ngaji ilmu nujumnya. Illa idza ta'allama angin di mana ngaji jalma minan nujumi tina ilmu nujum qadroma ku ukuran perkara ku ukuran ilmu ya'rifu anu nyaho jalma bihi ku eta ilmu nujum al qiblata ka kiblat wa auqatis sholati jeung kana pirang-pirang waktuna salat paya juzu mangka meunang naon dalika eta ta'allum ilmu nujum ngaji ilmu nujum. Nah cek tadi depan haramnya haram ngaji ilmu nujum sabab matak madarat jeung teu manfaat. Tapi henteu semata-mata haram anu teu beunang di akalan. Nah, itu. Untuk haram pisan, lain haram pisan. Untuk haram mutlak. Itu. Aya anu teu haram ngaji ilmu nujum. Jadi dia illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi aqiblata wa awqatis salati. Lamun ngaji ilmu nujum teh eta mah supaya nganyahokeun kiblat. Terus dikeun nganyahokeun waktu salat rek nyeun jadwal dina kalender atuh da. Itu lamun teu ngaji ilmu nujum moal bisa. Lamun teu ngaji kana ilmu nujum eta moal apal arah kiblat umpamana itu. Berarti mun kitu berenang ilmu palaki bagian tina ilmu nujumnya. Ngan bagian anu henteu dilarangna, bagian anu meunangna eta mah ilmu palak. Da keur nganyahokeun kiblat di antarana jeung waktu salat. Paya juju maka meunang naon dalika eta ngaji ilmu nujum. Tah ari kitu mah ngaji ilmu nujumna. Pikeun nganyahokeun arah kiblat jeung waktu salat mah eta mah meunang. Terus ya teh wa amma ta'allumu ilmi tabbi anapun ari ngaji ilmu kedokteran paya juju mangka eta meunang lianau karana ieu ta'allumu ilmi tabbi sababun eta jadi sabab minal asbabi tina pirang-pirang sabab. Nah ari ngaji ilmu kedokteran eta mah menang. Berarti menang lain fardu kifayah henteu ieu mah. Menang bisa arek mah tah sakola ka farmasi menang. Di antarana ilmu kedokteran insyaallah bakal jadi ibadah eta oge da menang gitu.
komo lamun praktekna sesuai sareng niat awal, niat tutulung ka jama, tutulung kanu naon, kanu boga panyakit. Paya jujur mangka eta mah meunang sabab ari ngaji ilmu kedokteran teh eta teh jadi salah sahiji sabab tina pirang-pirang sabab. Pan ari namaan teh eta teh disebut sabab. Ya, nyababan cenah cekolot mah. Ku sabab di tamaan ku obat anu itu ku dokter anu jadi sabab atanapi cukang lantaran karena cagerna panyakit pae jujut alumuhu mangka eta mah meunang pek lah teu dilarang bisi rek ngaji ilmu kadokteran mah rek sakola ka kadokteran seug menang faqad tadawa tadi teh nepi ka dieu henteu an bagian nugi ka dia pisan pae juju oh dinya faqad tadawa mangka jelas-jelas atos ngal kantos lalandong saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam da Kangjeng Nabi oge kantos gitu lalandong nyababan gitu. Kantos Kanjeng Nabi oge kantos nyareatan gitu sapertos waktos bade lungsur wahyu kan Kangjeng Nabi aya rasa sieun jeung menggigil tirisnya gitu mangka Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ditamaan eta tiris teh di kumaha disimutan eta mana tiris mah nya terus Kangjeng Nabi teh disimut maka lungsur we eta naon surat Al-Muzammil. Hai orang yang berselimut. Mudassir. Al-Mudassirnya. Takat. Eta nu eta katnya. Kanjeng Nabi jadi kungsi nyababan nyareatan gitu. Waktos Kanjeng Nabi bade di lungsuran wahyu ku Allah melalui perantaraan malaikat Jibril Kanjeng Nabi ngaraosieun ngaraos tiris gitunya menggigil cenah gitu ketakutan maka Kanjeng Nabi nyuhunkeun disimutan Al-Mujammil pan bahasa nanti ya sur Kanjeng Nabi teh zammiluni itu kat deui eta Kanjeng Nabi kantos ngalandongan perasaan lah gitu pan perasaan Kanjeng Nabi waktu di lungsuran wahyu ku Kanjeng Nabi teh ku malaikat Jibril ku Allah melalui malaikat Jibril teh Kanjeng Nabi ngaraosieun menggigil ketakutan maka nyuhunkeun disimutan ka saha ka Siti Aisyah jammiluni cenah ye simutan kami tiris gitu maka lungsur wahyu ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir sareng salajengna ayat tah eta teh diantarana hartos zammiluni teh non teh muzammil teh kan hai orang yang berselimut gitu pamit telepon. Kanggo pertemuan wengi ieu sakitu
Mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat. Oke, anu lepatna mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.